Halo guys, pokoknya mah ya nama orang gawe deui guys, ayeuna teh pengelasan. Jadi urang kudu mawa topi, kacamata, soalna panas guys. Tah, geus di kacamata kieu pokoknya mah urang gaskeun. Tah, jadi ieu di areana ieu teh biang lala guys, jadi pengelasan teh di dieu. Tah, terus guys lamun misalkan geus aya tinggal dibersihan heula guys, terus dilas tinggal dilasna ku babaturan euy, soalna aduh palaur euy, urang mah can luas ai kudu tataekan bari ngelas kitu mah paur. Jadi ku babaturan urang tah, terus aya deui ieu sena listrik paeh tah, jadi urang teh ieu teh keur ngamean listrik guys, lampu. Soalna murah ku angin meureun kamari hujan gede. Siga nama tah gitu we pokok namanya guysnya. Tah lanjut deui ka dieu urang ayeuna nanyakeun ka barudak guys. Jadi aya kendala henteu, apakah aya trouble henteu, jadi urang biasa menanyakan seperti ini guys. Tah jadi ditanyakeun alhamdulillah aman, ieu teh loba pokona mah wahanana guys. Tah ieu di dieu ditanyakeun oge ieu di Big Korsel aya PR pokona mah. Terus aya ieu aya naon teh, aya Flying Bee, aya The Mummy, pokoknya mah kaditu tuh aya rumah hantu, Rabbit, Mini Zoo, pokoknya mah sagala aya guys. Pokoknya mah. Tah terus ka dieu urang ayeuna cek, tah ayeuna geus beres kabeh ngecekan heueuh guys, ayeuna mah tinggal nyantai urang bagian istirahat guys. Pokoknya mah ieu teh aya kora-kora, biang lala, Flying Tower, Megadiskop, pokoknya mah tah ayeuna urang